Kali nungguan bayaran nih si kakek. Geus aya nama di kieu mah berem teh di kieu mah. Oh iya, tuh. Hah? Oh bener bae. Ke bener ke. Ya teh kolot ikut teh bah. Oh, iya kan tuh ke jukut nama ya Pak Agus ke. Menang di ieu mah. Bener bah ya. Ketarima tuh. Ketarima. Kabarna kemarin teh 15 tuh yang jian teh. 15 sarua yang batur oge 35. Ah 35 30 batur oge. Aku mah nyawe pan ieu mah jukut. Nah, ieu harus kieuna. Tong teh setahun batur tah. Tah dibayar ku urangnya ieu nya. Tuh 30 tah. Ah. Itu mana mah handainya tuh. Oh, ada sakitu ukuran lagi bah, nu kieu mah daun nu kieu mah. Mun jukut 25. Oh, sidakena jukut mah. Mana mah handai ya teh? Sakitu batur ge sakitu ukuranana. 35 kakek di batur oge. 35. 30 lah. Oh, 30 batur. 30. Tadi pan ngalah daun menek. Itu tadi Nah, urang ira nih tanah pan kamari. kamari. Kamari sore. Heeh. Kita lagi pan urang kamari sore kunaon make ngaladi pan urang geus kita kasih abah mun kitu. Bawaan ka maneh we nita kamari urang teh. Ah, pan ditas teh kamari Gus pangalakeun daun maneh. Rita teh sore teh na kunaon maneh teu init atuh. Heh gaya urusan duaan aing geus menang duit yang mah. Eta mah, hah? Si Abah itu nih bayar. Aisyah abah mah dibayar pan dititah tadi isuk atuh maneh kunaon teu datang di ka urang. Oh pan urang mah janggi we. Mer kamari burik buaan dari hujan kamari teh mah tak tulus teh ka maneh. Nah, atuh nah Isuk urang teh isuk keneh. atuh datang heula ka urang ke kumaha Siga pasti ya euy. Masalahkeun jukut sigana teh tuh. Aing geus paheulana. Nangel make nitah si Agus teh. Wah, aing batok geus kitu mah. coba teuing keur Wayahna we. moal deui mah geus ti si abah nu maneh belah mana kitu. Tuh itu Oh eta mah ku mah maneh we di karungan deui heuh urang beda geus yang sakarung cukup. mung urang